Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi si Puji Sopiani ti 11 MIPA 5. Bapa sareng ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Angku tueun urang panjatkeun puji sareng syukur kadiat Allah Subhanahu wa taala anu mana-masian urang sadaya hidayah sareng inayahna. Salawat serta salam mugia tetap terlimpah curah kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kulawargina sareng sahabatna sareng urang salaku umatna mugia dipasihan kanikmatna di yaumil akhir amin Allah rabbal alamin. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat izinkeun di abdi bade nerangkeun moral jeung akhlak. Tah pami ayeuna urang ningali kanu kaayaan zaman ayeuna loba pisan kalemahan sareng kalengitan kaeraan. Manehna sigana teh tos teu gaduh akhlak anu hade. Loba jalmi zaman ayeuna hirup siga sato sek bebas di kuburan dengan tempat sepi keur mojok duduaan. Tah lamun urang sadar eta teh gara-gara naon beuk akhlak jalmi ayeuna mah mararosot kieu. Ari pek teh lamun ditinjau loba pisan mangaruhnana teh mimiti ti film anu sok ditonton bisa oge tina lingkungan atawa tina globalisasi anu kurang dipilter. Nah sakan bener teh kudu dibejan heula naon moral jeung akhlak teh. Moral teh nyaeta sok disebut oge adat kebiasaan, sedengkeun akhlak nyaeta tingkah laku salah atawa bener dipandang tina sudut agama. Nah eta pengertian ti moral jeung akhlak teh. Tingali ti zaman ayeuna nu urang kudu bisa ngarobah moral jeung akhlak. Urang samparatos kanu sarae ulah nyapengenting kanu moral nu baheula atanapi nu buruk. Sangkan moral jeung akhlak teh bisa mau urang kanu kasaean. Contohna, urang ditimbal balik anu sae ku jalmi-jalmi sangkan urangna oge sae akhlakna ka jenenganana. Cukup sakitu ti abdi nyanggakeun. Pihatur hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.